Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami urang Reski Arliansyah dari 12 IPS tilu. Ayeuna urang rek ngadamel cireng atau singkatan dari aci goreng, bahasa Sunda tepung kanji goreng. Aksara Sunda baku nyaeta tadaru nu asal natina daerah Sunda, ngabuat natina cara ngagoreng campuran adonan nu bahan utama na tepung aci atau tapioka. Bahana 250 gram tepung tapioka, 3 siung bawang bodas nu halus, saparapat SDT uyah, hiji SDT kaldu bubuk, 200 ml cai, daun bawang, minyak goreng, kakasieu, katel, sendok, basi wadah, gelas, peso, talenan, coet, dan piring. Cara ngadamel cireng, tumbuhkan bawang bodas jeung iris daun bawang. Tuangkan cai ke jero wajan. Mun eta asupkan bawang bodas nu geus ditumbuk. Uyah jeung bumbu penyedap. Asupkan 2 SDM tepung tapioka. Jeung aduk rata. Geus eta asa mani kental. Saenggas nak siapkan wadah isina tepung tapioka jeung asupkan adonan nu geus diasak. Asupkan irisan daun bawang, mun eta aduk adonan tong kalis. Bentuk adonan semau maneh. Asak minyak. Bis eta goreng api na leutik. Entos tiriskan. Cireng geus jadi. Mari hayu lestarikan kadaharan khas daerah. Salah sahijina cara nu dilakukannya eta kadaharan tradisional nu melina dina langsung tina penjual di dunia pasar-pasar tradisional. Le ngabentuk kepedulian dina melestarikan warisan kuliner asli Indonesia. Entong pundar kaserbuan makanan internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.